Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun wasta abdi Anindra Alzahra Putri Gunadi di kelas 11-7. Dinten ieu abdi bade nyaritakeun deui carita pondok anu geus dijieun ku abdi. Jejer carita pondokna nyaeta Harsa jeung Layangan Japati. Sateu acan abdi ngamimitian caritana, hayu urang wawanuhan heula sareng salah sahiji tokoh utama anu aya dina carpon Harsa jeung Layangan Japati. Dicaritakeun hiji budak anu resep pisan ulin langlayangan jeung babaturanana. Ngaran budakna teh nyaeta Harsa. Saking resep pisan ulin, Harsa teh sok dicarekan ku emak sareng Teh Tika. Harsa miboga dua raka, nyaeta Teh Tika nu cikal, Kang Raka nu panengah, sareng hiji rai nyaeta Ningrum nu pangpontotna. Harsa teh asalna ti kulawarga nu basajan. Biasa hirup serba cekap tina hasil panen abah sapopoe. Hirup basajan henteu ngajadikeun emah jeung abah ngajarkeun hal-hal anu goreng ka budakna. Sebalikna, emah jeung abah teh ngajarkeun karakter anu sae. Sapertos kedah getol diajarna, kedah ngabantosan emah beberes bumi jeung sajabana. Ku kitu, Harsa, Teh Tika, Kang Raka, sareng Ningrum teh tiasa ngaregepkeun nilai-nilai anu diajarkeun ku emah jeung abah dina kahirupan sapopoe. Sanajan Harsa teh resep ulin ge, Harsa budak bager jeung taat ka emah sareng abah. Tah saatos urang wawanohan sareng salah sahiji tokoh utama anu aya dina carpon Harsa jeung Layangan Japati, hayu urang dangukeun caritana. Hiji poe Harsa bade indit ka pasar Minggu sareng abah jeung Teh Tika. Di pasar Minggu teh biasana mah abah sok ngajual hasil panen ti sawah pikeun dijual deui ka kota. Tah eta teh jadi kasempetan pikeun Harsa ningalian layangan di pasar. Basa harita Harsa teh ningali hiji layangan Japati bodas anu alus pisan. Atuh ningali eta teh Harsa hoyong pisan meser. Saatos ningalian layangan dina eta kios, Harsa bebejak ka abah yen manehna teh hoyong eta layangan Japati. Ngadangu budakna hoyong layangan, abah teh ngajanjikeun pikeun mere eta layangan ka Harsa. Lamun beunteun ulanganna sae. Ngadengi abah nyarios kitu, Harsa teh sumanget pisan. Pikeun leuwih getol mantuan abah di sawah jeung getol diajarna. Saenggeus balik ti pasar Minggu, Harsa teh ngajak babaturanana ulin layangan ka leuweung di lemburna. Babaturan Harsa anu aya di dinya saperti Adun jeung Udin teh awalna mah teh daek ulin jeung si Harsa. Ngan Harsa teh keukeuh ngajak babaturanana ulin ka leuweung. Nepi ka akhirna si Udin daek ulin layangan jeung Harsa. Selain ulin, Harsa oge sok diajar ngaos di tajuk sareng Pak Ustad. Biasana mah barudak di lembur teh sok diajar ngaos bebarengan di tajuk ti saatos magrib nepi ka saatos salat Isya berjamaah. Peutingna, Harsa teh diajar pikeun ulangan bahasa Indonesia isukanana. Salila Harsa diajar, manehna teh ngadangu sora abah jeung emak samar-samar ti buruan. Abah jeung emak teh nuju ngobrolkeun hiji makhluk anu sok ngadahar ternak nu aya di lembur. Emak jeung abah teh nyebutkeun eta makhluk si rakus. Sateu acanna Harsa teh henteu pernah ngadangu ngaran eta si rakus. Samemeh emak jeung abah asup deui ka bumi, Harsa geuwat asup ka kamar. Isukanana Harsa teh ulangan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ulanganana teh lancar jeung peunteunna oge sae pisan. Bungah pisan atuh Harsa teh ningali peunteunna alus. Geuwat manehna balik ka imah. Nepi ka imah, Harsa nungguan bapa. Sabab manehna rek nembongkeun peunteun ulanganana. Saatos abah nepi ka bumi, abah teh masihan hadiah ka Harsa. Hadiah anu dipasihan ku abah teh nyaeta layangan Japati bodas anu dipikahoyong ku Harsa ti basa harita. Ningali eta hadiah, sumangat pisan Harsa. Rek ulin jeung babaturanana ka leuweung. Harsa, Udin, Abdul, jeung Adun teh ulin layangan nepi ka malinaan. Layangan Harsa teh pegat. Manehna ngudak-ngudak eta layangan nepi asup ka jero leuweung. Di jero leuweung, Harsa teh kakaranyaho. Yen disakuring leuweung manehna teh geus poek. Harsa ngagerowan babaturanana.
"Udin, maneh di mana?" Ngan teu aya patembalan ti Udin. Manehna ngagerawan deui si Adun. Adun oge henteu nembalan. Nepi ka Harsa henteu sangaja ngamadug oray anu badag pisan. Atuh, nyaho aya jalma eta oray teh bunga pisan. Lantaran manehna tiasa ngadahar eta jelema. Eta oray teh tuluy beuki ngadeukeutan ka Harsa. Harita oge, Harsa teh sadar yen manehna aya di jero leuweung. Harsa teu nyaho kumaha carana kaluar ti eta leuweung. Ti harita, Harsa kaduhung henteu nurut kana omongan ema sareng bapa. Cekap sakitu anu kapihatur ku sim kuring. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.